Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa diajar deui bahasa Sunda. Dinten ieu urang diajar ngeunaan sajak, kecap saharti, jeung mikaweruh rarangken dikeun, rarangken hareup di, jeung rarangken tukang keun. Sateu acan diajar, hayu urang kawitan ku maca bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sajak nyaeta sastra wangun ugeran atawa puisi anu teu kauger ku patokan-patokan. Sajak teh mikabutuh kakuatan basa anu rohaka keur nepikeun makna anu dimaksud ku pangarang. Kunaon sajak diabuskeun kanu wangun ugeran? Sabab dina sajak aya hal-hal nu kudu diperhatikeun, di antarana diksi jeung wirahma. Wirahma nyaeta kombinasi turun naekna sora keur macakeun sajak, panjang pondokna sora supaya salaras pikeun kaendahan sajak. Sajak yaitu karya sastra berupa puisi yang tidak terikat oleh aturan atau patokan-patokan tertentu. Sajak memerlukan kekuatan bahasa untuk menyampaikan makna yang dimaksud oleh pengarang. Mengapa sajak disebut karangan ugeran atau bentuk puisi? Sebab dalam sajak ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu diksi atau pemilihan kata dan wirahma. Wirahma yaitu kombinasi antara turun naiknya suara saat membacakan sajak, panjang pendeknya suara agar selaras untuk mencapai keindahan dalam sajak. Ayeuna buka kaca opat buku pangrumat basa Sunda. Di dinya aya sajak nu judulna Di Kebon Binatang. Ibu bade macakeun sajakna, regepkeun sing saragep ku hidep. Sekarang buka buku halaman 4 buku pangrumat bahasa Sunda. Di halaman tersebut terdapat sajak yang judulnya Di Kebon Binatang. Ibu akan bacakan sajak tersebut, dengarkan baik-baik. Di kebon binatang. Kungsi abdi ka kebon binatang, loba sato ciptaan Allah. Ningali nu ieu beda rupa, ningali anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasaanana. Gusti, nuhun teuing ieu di dunia tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangfaat pikeun manusa. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung kaimanan. Kenging Beri Putra Mandala. Pancen hidep nu salajengna nyaeta ngajawab pananya di kaca opat bagian B. Tugas kalian yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan di halaman 4 bagian B. Ayeuna urang diajar kecap saharti atawa sinonim. Kecap saharti nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Sekarang kita belajar kata sejenis atau disebut sinonim. Sinonim yaitu kata yang artinya sama dengan kata yang lainnya. Contoh, lembur saharti jeung kampung. Kalimahna, kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Kalimah bieu sarua hartina jeung kalimah kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Ayeuna buka kaca genep, di dinya aya 10 kecap saharti. Pigawe kawas contoh. Sekarang buka halaman 6. Di sana ada 10 kata sinonim. Kerjakan seperti contoh. Nu salajengna urang mikaweruh rarangken dikeun. Rarangken dikeun nunjukkeun kalimah pasif. Subjek dikenai perbuatan. Contona, jawer kotok biasa dimangpaatkeun pikeun ubar rupa-rupa panyakit. Jawer kotok dimanfaatkan menjadi obat berbagai macam penyakit. Agus ditumpakkeun kana munding. Agus dinaikkan ke atas kerbau.
Mikaweruh rarangken hareup di. Rarangken hareup di nunjukkeun kecap nu dirangkena keur kajadian. Imbuhan di menunjukkan keterangan sedang berlangsung. Contohnya, Agus keur di baju heula. Agus sedang memakai baju. Mikaweruh rarangken tukang keun. Rarangken tukang keun nunjukkeun kecap nu dirangkena mangrupa parentah. Imbuhan keun menunjukkan kalimah perintah. Contona, punten bacakeun sajak di kebun binatang. Maaf, tolong bacakan sajak di kebun binatang. Di kaca 7 aya bagian pancen hidup. Pek lengkepan kalimahna make rarangken di, dikeun atawa keun. Pigawe dina buku pancen. Di halaman 7 ada bagian pancen hidup. Silahkan lengkapi kalimatnya dengan imbuhan di, dikeun atau keun. Kerjakan dalam buku tulis. Sakitu pelajaran dinten ieu, urang tutup ku maca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jaga kesehatan, tong hilap sholat, tong ameng wae, jeung tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.